Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna sadaya? Daraman, gia hidup sadaya, aya dina kaayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna hidup sadaya pendak deui nya sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Neraskeun nu kamari urang masih ngabahas ngeunaan pembahasan soal anu parantos disanggakeun ka hidup sadaya sawaktos teh kamari. Di dieu aya soal titenan sempalan rumpa kakawih di handap. Es lilin mah ceuceuk di kalapaan, dicandak mah geuning kacipaganti. Abdi isin junjunan duh bararingung, sok inggis mah aduh henteu ngajadi. Tina sempalan kawih nu nembe naon tema kawih eta teh? Pilihanna aya percintaan, aya kabudayaan, aya sosial, aya agama, sareng aya kadaharan. Tah, dina kawih nu nembe es lilin mah ceuceuk di kalapaan, dicandak mah geuning kacipaganti, abdi isin junjunan duh bararingung, sok inggis mah aduh henteu ngajadi teh. Ngagunakeun patokan sisindiran dina ngadamelna. Di dieu aya 4 padalisannya. Tah, sami sapertos sisindiran. Ari eusina pami sisindiran aya dina padalisan katilu sareng kaopat nyaeta di dieu aya abdi isin junjunan duh bararingung, sok inggis mah aduh henteu ngajadi. Tah, di dieu nya aya kecap junjunan. Nu mana hartosna tina junjunan teh nyaeta dipika cinta. Jadi, ieu soal tiasa dicindekeun jawaban soal ieu teh nyaeta A. Percintaan. Teras soal nu salajengna, teu beda jeung sajak dina kawih oge sok kapanggih aya gaya basa. Di handap aya sempalan rumpa kakawih. Kecap anu nembongkeun gaya basa metafora dina sempalan kawih ieu nyaeta urang duaan, anteng sosonoan, suka bungah, sagala rasa di bedah. Pilihanna teh di dieu aya A. Urang duaan, B. Duaan anteng, C. Suka bungah, D. Bungah sagala rasa, E. Sagala rasa di bedah. Gaya basa metafora nyaeta gaya basa babandingan ku jalan nyebutkeun hiji barang. Padahal anu disebut mah barang anu sejen atanapi pasifat anu sejen lantaran dianggap boga pasifatan atanapi ciri-ciri anu sarua. Tadi dia aya urang duaan, anteng sosonoan, suka bungah, sagala rasa di bedah. Dina sempalan kawih nu nembe kapendak dina bagian sagala rasa di bedah di dieu ku ibu di kandelan seratanana. Di dieu ngaumpamakeun rasa kasono kabungahna teh dibudalkeun cenah sapertos anu di bedah. Tah, ari kecap di bedah mah ngan saukur ngumpamakeun. Da biasana ari kecap ngabedah mah digunakeun teh upama nyaatan balong. Jadi micieun caina aya di dieu caina teh diumpamakeun sapertos tadi rasa sono jeung bungahna. Nah, jadi tiasa dicendekeun jawaban soal ieu nyaeta E. Sagala rasa di bedah. Gaya basa teh teu ngan saukur metafora hungkul gaya basa nu sanesna. Di dieu aya gaya basa lalandian. Sok dipake pikeun ngaganti ngaran ku sesebutan. Aya sesebutan alus atawa pideudeuh
jeung aya sesebutan goreng atanapi ocon atanapi metonemia. Contona kecap Sri Kandi keur sesebutan ka awewe anu wanian. Aya si jalak harupat dipake keur sesebutan ka lalaki anu toh pati jiwa ragana, cadu ngejat di pakalangan atawa pangperangan. Tah aya wayang pangsisina. Kecap wayang pangsisina dipake keur sesebutan ocon atanapi banyol ka jalma anu jangkung gede gitu ya. Terus aya gaya basa mijalma sok disebat oge personifikasi. Di dieu sok digunakeun pikeun nyebutkeun barang anu henteu nyawaan atawa sasatoan diupamakeun teh boga polah cara jalma, kayaning boga rasa sedih, susah, bunga atawa ambek. Di dieu contona aya gunung siga anu milu nguyung, lebak siga milu susah, pucuk janur ting ngarulang, ngagupayan anu angkat, lokomotif ngahegak lir seunggah nanjak, bulan ngintip tina sela-sela mega. Tah kalakuan nguyung susah ting ngarulang ngagupayan ngahegak ngintip eta teh kalakuan jalma, tapi di dieu dilakukeunana sanes ku jalma tapi ku barang sanes ya. Terus aya gaya basa ngasor atanapi sok disebat oge litotes. Sok dipake pikeun ngebrehkeun hal anu disabalikna tina kanyataan. Tah pamili totes mah ngasor ngarendah di dieu. Kuring mah henteu boga duit sapeser-peser acan, padahal manehna teh beunghar. Teras aya contoh deui, dahar ge ukur jeung uyah, padahal dengan sanguna teh sagala aya. Aya dagingna, aya sagala rupanya, sayuranna, buah-buahan, tapi di dieu disebutkeun ngan daharna teh ukur jeung uyah. Cenah eta gaya basa ngasor atapi litotes ngarendah. Tah teras di dieu aya gaya basa rarahulan atanapi sok disebat oge hiperbola. Sok dipake pikeun dandeskeun, ngantebkeun atawa nimbulkeun rasa anu kaleuwih berlebihan. Tadi dia contohna aya amarah nguntab-nguntab lir seuneu hurung, ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Terus di dieu aya najan nepi ka ceurik getih oge moal ditolih. Nah di dieu contona teh sakalebet kana hiperbola atanapi rarahulan biraku ngambek-ngambekna jalmi tina amarahna moal nugikeun ka aya seuneuan. Emangna siga kartunnya siga Naruto jeung sajabana kan henteu sapertos kitu. Tah di dieu aya najan nepi ka ceurik getih oge moal ditolih, da moal nyeri hatena jalma dugi ka nangis moal dugikeun ka nangisna getihan. Nah ieu mah pengumpamaana teh berlebihan gitu. Teras anu pamungkas di dieu teh aya contoh gaya basa rautan, tah atanapi sok disebat oge euphemisme. Ieu dipake pikeun ngalemeskeun maksud sangkan karasana teh atanapi katarima kudu ngupingkeunna teh kudu maca ngerasa dilemes gitu teu kasar teuing ka raosna. Di dieu aya contona ke kukuring rek kacai heula, maksudna teh rek kajamban rek bade micin bade kieu di dieu nya. Teras karunya anakna teh geuningan teu ningali, maksudna teh teu ningali di dieu teu tiasa ningali atanapi sok disebut oge teu ningali teh lolong. Aya oge contoh nu sanesna karunyanya budakna teh teu damang, tapi teu damang di dieu teh tanda kutip nyaeta gering teh gering mental atapi kasarna mah gelo. Tah sapertos kitu disebatna gaya basa rautan atanapi euphemisme. Lajeng di dieu aya soal deui, baca singgemat sempalan biantara dihandap. Temana tarekah nyingkahan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu miwah bapa anu sami lenggah, hadirin anu sami linggih, nu kusim kuring dipi asih tur dipi ajrih.
Sate acan sim kuring ngabaladah medar tutungkusan kolbu luyu sareng tema anu baris didugikeun nyaeta tarekah nyingkahan narkoba, bawi raos asa teu aya lepatna, upami dina lolongkrang ayeuna urang sami-sami namperkeun ati sanubari kana murah asihna Gusti Nu Maha Suci anu murbawi sesa alam mayapada katut sanes kanten makhluk ciptaanana. Margi mungku pangersa mantena urang tiasa nampi pirang-pirang kabagjaan, kanikmatan, utamina nikmat Islam sareng nikmat iman. Pangaruh budaya dengan kana kahirupan Ki Sunda tos karaos heabna, utamina disabudeureun kahirupan nonoman harpan bangsa. Buktosna tos seueur rumaja urang anu ngaraos asa ginding upami tos tiasa ngahariring lagu asing, tibatan kedah ngahariring dangding nu dipirig ku kacapi suling. Kukirangna wiwahna dina ngasuh lakuna numung sapanyipahan seueur milampah tuangeun sareng leueteun anu matak marudah sarta jiwa owah. Lali kapurwa dumadi tur puwadaksi anu langkung dipikawana ku sebatan narkoba. Eusi atawa jejer pikiran utama anu nyangkaruk dina paragraf diantara nu nembe didugikeun teh. Dina paragraf kadua sempalan biantara di luhur teh nyaeta naon pikiran utamana. Pilihanna di dieu aya lobana pangaruh budaya Sunda deungeun kana kahirupan nonoman Sunda, B. Loba nonoman harapan bangsa anu leuwih katarik ati ku budaya deungeun atanapi asing, C. Loba rumaja urang anu tinggurawil kana jungrang kahinaan, D. Kurangna wiwaha loba rumaja milampah kadaharan jeung inuman anu matak marudah kana jiwa, E. Loba para rumaja anu geus poho kana purwadaksina alatan leuwih mikawanoh kana narkoba. Pangaruh budaya deungeun kana kahirupan Ki Sunda tos karaos heabna utamina disabudeureun kahirupan nonoman harapan bangsa. Tabuktosna tos seueur rumaja urang anu ngaraos asa ginding upami tos tiasa ngahariring lagu asing, tibatan kedah ngahariring dangding nu dipirig ku kacapi. Pikiran utama nu nembe teh aya dina paragraf kadua. Kalimah mimitina lantaran kalimah salajengna mah ngajentrekeun pangaruh naon wae anu karasa dina kahirupan jaman kiwari. Dieu kalimah mimitina teh nyaeta tadi pangaruh budaya deungeun kana kahirupan Ki Sunda tos karaos heabna, utamina disabudeureun kahirupan nonoman harapan bangsa. Di dieu tiasa dicindekeun jawabanna nyaeta A. Lobana pangaruh budaya deungeun kana kahirupan nonoman Sunda. Nonoman teh nyaeta pamuda Sunda. Soal salajengna, sadaya puji kagungan Allah anu murbeng alam. Sholawat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimah biantara nu nembe kaasup kana bagian pilihanna aya mukadimah atanapi bubuka, aya salam pamuka, aya ngahaturkeun pangwilujeng kanu hadir, D. Aya eusi biantara E. Salam panutup. Sapertos anu tos di kuninga ku hidup sadaya, bagian-bagian diantara teh aya sababaraha hiji di antawisna aya salam pamuka, mukadimah, pangwilujeng kanu hadir, eusi biantara, sanak sunduk menta hampura jeung panutup. Tatina soal ieu, sadaya puji kagungan Allah nu murbeng alam, sholawat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalebetna kana bagian biantara mukadimah lantaran mukadimah eusina omongan muji ka Pangeran jeung nepikeun sholawat ka Rasul. Jawabanna nyaeta A. Mukadimah. Tambihanana dina bagian bubuka teh dimimitian ku nepikeun salam pamuka.
bisa ku assalamualaikum upami anjeunna atapi pesertana teh agama Islam atawa ku salam ka wilujengan wae ge tiasa sapertos wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Aya oge anu sok ditambihan ku sampurasun. Tati dinya ditema ku mukadimah. Kitu ge mungguh keur muslim mungkul pami mukadimah mah. Nyaeta bubuka anu dieusi ku omongan muji ka Pangeran jeung nepikeun sholawat ka Rasulullah. Da mun ngabandungan urang barat diantara mah geuning sok sarua singget. Datara ngagengge mukadimah teh. Teras tidinya ditema deui ku nepikeun panghormat ka hadirin anu ngaluuhan nyata ngahaturkeun pangwilujeng ka anu hadir. Acara sarta ngahaturkeun nuhun ka girang serat acara anu geus mere kasempetan kadirina nepikeun biantara. Teras ari dina bagian eusi mah ngadadarkeun saniskara maksud nu biantara memutkeun tema anu dicandakna. Teras biantara dipungkas ku bagian panutup anu biasana ngawengku panutup teh sanak sunduk menta dihampura, bisa salila cacarita aya kecapan anu salah atawa teu marena. Tuluy ditema ku ngahaturkeun nuhun ka hadirin anu geus sargep ngabandungan biantarana. Teras tidinya nepikeun doa jeung salam panutup eta bagian-bagian tina biantara. Pamungkas di dieu aya soal sawaktu aya acara pentas seni kamari dara dipiwarang kangge ngadugikeun biantara. Padahal dara teh teu aya persiapan pisan kangge ngadugikeun biantara. Tah, metode biantara dara anu teu aya persiapan disebat metode biantara naon. Di dieu pilihanna aya A. Impromptu, B. Campuran, C. Merele, D. Extemporan, E. Memoriter. Salasna hidup tiasa milihan antawis pilihan ieu nya. Nu tiasa kalebet kana metode biantara teh di dieu nyata A. Impromptu, D. Extemporan sareng E. Memoriter. Janten B sareng C teu kalebet kana metode biantara. Jadi pasti tos ditangtoskeun yen B sareng C sanes jawabanana. Tah ayeuna naon aya impromptu, naon ari extemporan sareng kumaha aya memoriter teh. Metode biantara teh diantarana aya ngapalkeun nyaeta memoriter nu mana nepikeun biantarana teh ku cara ngapalkeun teks biantara. Tah ternyata memoriter mah sanes metode anu diangge ku dara. Teras aya maca atanapi manuskrip nepikeun biantara ku cara maca teks sacara gemblang. Tah sanes oge ieu sanes metode anu digunakeun ku dara. Margi dara tadi teu aya persiapan. Teras aya gurat badag atanapi extemporan. Nyaeta metode biantara nepikeunna teh ku cara nyieun catetan-catetan anu dianggap penting pikeun ditepikeun. Tah ieu ge sanes oge sanes metode anu diangge ku dara. Lajeng tah ieu langsung atanapi impromptu. Tah ieu mah nyaeta nepikeun biantara sacara langsung henteu ngagunakeun teks sareng teu aya persiapanana da langsung tea ngadadak. Jadi metode anu diangge ku dara nyaeta metode A. Impromptu nyaeta langsung teu aya persiapan, teu ngapalkeun, teu nyatet heula sareng teu ngadamel catetan-catetan pentingna. Jawabanna nyaeta A. Cekap sakitu heula kangge pembahasan soal dina dinten ayeuna. Hatur nuhun pisan kasadayana anu parantos ngaregepkeun. Mugia pembahasan B tiasa nambihan pangaruh hidup sadaya. Sakali deui hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.